Tuh kebenaran sih Hendro. Bro, kenaon? Anjir sih menang panen sekali mana tah? Oh, eta aing teh ditu tuh. Yo, aing bantuan euy. Pamelakeun tales. Tuh ditu tuh. Mana mah? Ih, pamelakeun di ditu. Aing mau lah eta mah lah karungan tales. Pamelakeun itu nya kurutna heuh. Ku aing pas. Heeh, jiga tuh. Ulah hilah tuh. Aing karung, coba bedogna tah. Bedogna bawa. Cik, Aing ke kargi. tak kedeung atuh sabaraha siki. Aing kopi lah, buat nyaman karung. Tunggu lila. Aing teh nyusul ya ka ditu. Wah, ieu sih aing. Talus segala. Plakeuna ieu kitu. Mana tuh jamatanana teh aing? Kumaha geus nak tales? Geus tah rapi. Mana? Tah. Ieu kumaha? Aduh, aing mah. Pan ieu mah talesna ieu. Ku aing dibawa ieu mah. Bisa ditali plakan tadi. Yo, maksud aing mah yo. Tah, ieuna tangkalna. Terus aku aing dibawa. Manusia mah ditanda ge melak tales, teu tah melak tangkal tales. Hirup teh lemot-lemot teuing atuh. Tangkalna. Aing kalah pusing. Entah teh. Ih, pangodat ka aing pan tadi tah melak tales. Aing sebener-bener melak tales. Padu rambutan deui. Tangkal we. Maksud suuk-suukna. Tangkal aja di mana ieu? Sambil aing. Udah, haus, tambahin minuman. Ya. Siapa deh? Oh, Bang tungguan. Oh. Kurang dititah ke Mang Ade heuh. Dipakan pa ieu pakas dadana. Mang Ade teh Mang Ade. Kanana. Minum Ade. Kanadana. Atulah. Ya, apa tuh? Briling Mukti Jaya. Apa. Oke itulah. Beda transfer ke naon, Dek? Kemana? Dana teh. Oh, karena Dana. Nomornya sabaraha, Dek? Nomornya teh 0823 0088 hiji. Kalau Uun anu sabaraha? Anu 100. Kalau Uun antawes enggak strukna. Belum tanya. Ya. Ade, Mana mana? Iya, mana ya Dana? Dana. Oh, Nah, anu tukang hieureun Dana. kita tidak mau pulang. Kemana kita mau beli kemana? Iya, ayo kita pulang. Pura-pura coba lagi. Salah. Ayo kita mau lihat ya. Ayo nawang. Ada kasih kulit. Ya. Ini tah ya. Wah, salah. Ayo mah haus. Ya, urang nuhunkeun ka urang teh. Si kulit geus pain kita. Naon deui aya pun aing, ha? Aduh. Indonesia. Kita ngomong bareng aing sok. Aing masih muda, si murid anu dirasa. Halo, aing, apa deui bae? Yo, so aing teh sakit di kamari. Geng, ieu mah si goblok anu ngaran Rajit ieu saha teuing? Galeng aing. Pagi itu nepikeun ka beak. Dulu, yuh, patok oge nepikeun ka dipindahkeun patok sawah. Pak aing galeng teh Rajit bae. Tah, bener mah itu bang lagi di dieu tah. Tah, di dieu ieu. Tah. Hayang wae ngaku-ngaku tuh, lempeng ku wae nama. Bang, pada naon patok eta dipindahkeun? Di dieu, akan dipindahkeun tadinya. Yo, Mang. Ti tadi nage mejak uing meuli oge batas patok nate ieu teh di dieu tah. Di dieu yo. Deung eta. Patokna beuki jauh wae. Si dieu teh bara toge, malahan mah di dieu tah. Naon dulu dirasa dipudah-pudah di patok. Yo, akang kontohon ti tadi ge ieu mah patok teh kudu mah di dieu. Di dieu, naon dulu dirasa. Di dieu. Ah, tadi aing mana? Yo, di dieu. Tah, di dieu asli mah tah di dieu yo. Hah?